Kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh. Tansah diajeng-ajeng buya. Aya naon ieu teh? Kusimar jeung si sangkon. Nya tiasa riung mungpulung kieu ieu. Oh, syukur jang. Kieu dulu ucuk. Saperkara dewek teh sono sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak pojitu munapuroda ngali gincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat
kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk silaing gajah ama anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade kana gajah gadingan dijeun maung geus era sia era ku si api oman era Betak itu we cinek nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung mumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya diperingati unggah tahun geura unggah poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua ena ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi
jelek